Kapihatur ka pamirsa wilujeng patepang dangu dina acara carita Sunda carita wadul dina judul Hayang Sugi Miara Tuyul garapan Mang Egi Pajri. Pamugi tiasa ngahibur ka anu nuju huleng jentul oge ka pamirsa anu di desa, anu di kota, anu di mana wae, anu kaleresan manco di ieu channel tiga sekawan hapuntennya tangtosna supados di subscribe sa loba-lobana supados Mang Egi Pajri tiasa minton deui dina cerita-cerita Sunda anu salanjutna. Mangga cerita Sunda dina judul Hayang Sugi Miara Tuyul urang di mimitian. Prung ah. Alah, geus saminggu ya ngajalankeun modal menang nginjem ti Juragan Mukri. Tapi rada lumayan lah susuganan bae ieu. Hutang kabayar. Ja alhamdulillah ari sapopoe mah sanajan bae henteu loba kacumponan kabutuhan anak jeung pamajikan mah. Syukur alhamdulillah urang ijah ya. Sanajan kukumaha ge urang bisa usaha deui. Kakarak saminggu urang ngajalankeun modal tina Juragan Mukri. Moga-moga we ieu ulah aya halangan harungan naon-naon. Nya nataku lah dina pusing nama ngaranna ge modal batur. Bari jeung kaayaan nganak cenah. Ngendalah di kumaha. Ngan sugan we meureun kudu kieu ngalalakon hirupnya. Lila amat ieu Nyi Ijah kacai ah. Jageus beurang kudu ka pasar deui. Sayuran geus loba nu pesen alhamdulillah ieu. Sugan bae dina poe ieu hasil rada mocekil. Heueuh, geuning itu aya Kang Ohim. Kang Ohim. Maneh horeng. Adung, can ka pasar tah. Tacan Kang. Ah, ieu we ye. Ngantosan pun bojo nuju ka cai. Rada lilai di cai doh, waktu mah geus beurang. Kumaha Kang? Kaayaan cager tah? Ya alhamdulillah cager ari awak mah. Ngan tatea urang. Ngaran-ngaran urang istilahna jelema susah mah. Nges kitu teh sok loba bae raregedna. Ai Akang, nah rareged kumaha tuh? Kieu bogoh dong. Puing mengajalankeun modal ti Juragan Mukri geus 12 poe ya. Ngeunda rasaan asa berat euy. Nah berat kumaha Kang? Dagang sama sapoe. Kadang 2, kadang 3, kadang teu hiji-hiji acan. Sok palalaur ari taeun teh lah.
Eueuh Akang. Naha? Meureun keur naas uing mah ieu dong. Hmm, tapi lah moal moal putus asa uing. Sanajan kumaha ge nek terus bae berupaya supaya modal tina juragan Mukri bisa balik deui. Asa berat ya uing mah dung ngalakonana. Nya sim kuring ge Kang Ohim. Berat nama ngendalah di kumaha tuh. Ja memang geus kudu kieu memang perjalanan urang. Tapi kumaha iraing dina ngajalankeun usahana. Ya, Kang, sapoe dua ieu mah alhamdulillah. Sanajan saeutik-eutikeun ge ya syukur alhamdulillah. Kabutuhan anak pamajikan kacumponan. Sugan we ieu. Kana juragan Mukri oge kacumponan. Geus sabaraha poe lain ngajalankeunana. Ya, mun teu salah mah geus saminggu ieu ka poe ieu ieu. Lah mudah-mudahan bae atuh. Dung ilaing mah ulah seperti uing euy. Uing mah doh rada berat ya. Eungap euy geuning. Nya atuh Kang Ohim, tapi tong putus asa. Sok sim kuring ngarojong doa. Sangkan akang aya dina kaberhasilan, sangkan akang aya dina kalancaran tak kitu. Nya atuh. Dung menta doana bae uing lah ti laing. Geura bae nya. Akang rek kadieu heula ye. Kabelah mana Kang? Tata kanu Abah Suparta cenah manehna hayang sama 5 helai sugan we jadi keur bawaeuneun ka lemburna cenah. Oh nya atuh. Keun. Sugan we atuh henteu gagal deui. Nya yuk ditinggalkeun nya. Sok atuh mangga Kang. Lah mudah-mudahan bae ya Abah Suparta ya jadi mikayang kana sama. Geus sababaraha poe ya naas jeung naas bae usaha duh kudu kumaha ye urang ninggrum. Sarareunggah akang mah tapi nek dilakonan wae heulaanan sugan we ieu aya hikmahna kitu. Assalamualaikum. Bah, aya Abah. Oh, waalaikumsalam. Allah. Orang jang Ohim. Hiap kadi kajirojang. Hatur nuhun Abah, hatur nuhun. Abah di Bojong Enggal bae ye. Nya sok. Kumaha cenah. Berkawi samak teh Abah. Kumaha kira-kirana. Jadi ya. Pan Abah kamari teh pesen samaknya ka sim kuring. Mun teu salah mah 5 helai. Oh iya. Keur bawaan ka lembur tah. Biasa cenah di ditu rek aya naon tah rek aya salametan ngan Abah teu boga samak gitu. Jadi aya teh mah dina ujang ayaan. Heuh bawakeun Abah 5 nya. Oh, mohon Bah. Ayeuna tah
Iya, ayeuna. Tah, sahelaina sabaraha perak jang? Sahelaina Abah eta samak 30.000 bah. 30.000. Heeh. Sok di persekotan ku abahnya satengahna. Tah, ke bawakeun ka dieu mah. Oh, mohon bah, hatur nuhun bah. Hatur nuhun. Antosan we banyak. Eh, sim kuring bade nyandak samakna. Nya sih di tungguan ku abahnya. Mangga bah. Oh, sok. Alah, 5 helai di persekotan satengah nah lumayan we. Sugan we datang samak di lunasan gitu dah. Aduh, asa becat tidak teuing nya aya nu hayang samak sapaparwanan dibayarna. Tapi disyukuran be lah jamureun kudu kieu. Kamana ari Kang Ohim? Becan aya embol-embol ti tadi. Berlila-lila teuin. Uleuh, itu tuh jika nama. Ningrum, Kah, di mana maneh? di dia Akang ye, di dapur. Ti tadi ngantosan. Nah, kamana bae aya Akang? Tos jadi tuh heula panti imahna Abah Suparta. Anjeunna yang samak cenah. Tah, kumaha cenah? Alhamdulillah. Manehna mesen ka urang ye 5 helai ngeun di persekotan setengahna. Nah, bete di lunasan. Saparoe heulaanan cenah. Sugan we ye samak datang ka imahna jreng di lunasan. Oh, nya. Sugan we atuh. Atuh. Lain Akang. Ieu urang geus 12 poe nya. Meh we 2 minggu. Sakedeung deui. Ngeun ieu usaha urang. Nah, bet kieu nya. Duh. Bisa kumaheun ieu urang mayoran ka juragan Mukri. Jakeur nyumponan kabutuhan sapopoe ge Akang. Asa ku eungap. Ningrum mah meuni ku eungap. Duh, kudu kumaha ieu? Bogo nginingrum akang oge seunggah nama nataku seunggah gitu dah ngeun dalah dikumaha ngeun sugan we urang ya lila keneh ieu kana waktu pembayaran mah sugan bae jadi sok pageto mah usaha urang dibere kalancaran milik urang dibere kalongsongan sing sabar we atuh ningrum sing sabar nu penting akang doakeun nya. Akang doakeun ya sangkan akang usahana aya dina kalancaran awak dibere cager gitu dah. Nya. Hari anu jadi pamajikan mah ngadoakeun mah teu kendat-kendat Akang. Ngaranna ge anu jadi salaki nya pasti atuh. Syukur atuh. Cik akang moal lila-lila ya nek gerakan Abah Suparta deui. Soalna ieu sama cenah nek geura dibawa ka lemburna. Ka lembur Cilegrong. Ari barudak kamararana ye bet asa ti iseun. Biasa wae atuh. Keur arulin tuh di ditu di imah tetangga. Keun heula nya ditinggalkeun heula nu hade wae di imah. Akang nek anu Abah Suparta. Lamun akang rada lila tong dedeupeun. Soalna akang rek kuliling deui. Rek neangan anu hayangan samak. Nya sok didoakeun ku Ningrum.
Ibuna. Tadi ka dieu aya si Ohim. Aya si Ohim. Heeh. Nah rek naon cenah aya si Ohim ka dieu ge teh? Akina. Iya, iya. Pan urang nek balik wa ieu ka Cilegrong. Urang kan teu boga samak. Heeh, terus Tah, tadi Abah mesen 5 helai. boga duitna kitu. Ai duit mah aya saeutik mah. Enggeus di parasekotan satengahna. Tah engke anu satengahna we urang balik ti ditu we lah. Bayarna ya heueuh. Ai hayangna mah hayang ngalunasan ngeundalah di kumaha. Aya saeutik ge pan keur ongkos. Nah atuh heueuh. Teu naon. Ya urang teu boga samak. Aya ge pan salembar 2 lembar geus lepet. Parejeng geus hangsur. Sok sering diompolan ku incu urang heueuh. Ya heueuh atuh. Tuh geuning. Yang Ohim geus datang tuh. Alah heueuh. Itu manggul samak geura tuh abahna. Nya tuh sok. Ah, cik atuh geura anggur mah nyokot cai tuh. Karunya capeun. Alhamdulillah geuning. Nyada geus datang Yang Ohim. Nya Abah, alhamdulillah ya. Nyanggakeun we Abah samakna. Heeh, syukur heeh. Tah, samak geus datang kiwarinya. Istirahat we heulanan. Tenang we. Tenang we heulanan. Cik nininya ne keur nyokocai heula ka pawon. Tah kieu ieu Jang Ohim. Hampurahnya Abah. Nah, hampura kumaha ya Abah. Tah kieu ieu samak katarima ku Abah. Ke sawarehna deui nya. Balik di ditu. Balik di Cilegrong. Ya paling ge Abah jeung ninina ngeun 3 poe lah. Waduh. Nya atuh ari kitu mah Abah. Teu naon-naon. Tamangan ukur 3 poe. Ya anu penting mah samak sing awet dipakena atuh kanu ngusahakeunana oge sing aya dina kalancaran. Minta doana we atuh ti Abah. Nya sok aduh didoakeun atuh ku Abah. Tenang we atuh. Tah, Jang Ohim. Sok caina atuh. Hampura ieu eueuhna naon. Ngeun sacai-caina. Ngabuyur we heula nya. Hatur nuhun atuh nini ieu oge katampi ah. Gitu. Kumaha abahna? Eta samak kumaha? Teu kumaha da tadi heueuh geus diobrolkeun jeung Jang Ohim. Keun we lah. Sawarehna mah urang balik di ditu, balik di Cilegrong. Lain kitu Jang Ohim. Nya mangga atuh. Teu naon-naon. Tamangan ukur 3 poean. Ku sim kuring atuh di antos engkin nya. Aduh sok. Tah Bah. Ayeuna kuring moal lila-lila di dieu. Rek nguliling deui sugan. Hiji 2 eunal mah aya nu mesen deui kana samak. Oh, kitu nya atuh. Teu naon-naon, sok atuh. Nya cig, hatur nuhun ye Jang Ohim ye. Hatur nuhun deui Abah. Mangga Abah, sok mangga.
nasib keur sial. Aya nu rada ongkoh samak sakaligus 5 helai. Ngan ieu we dibayarna ku paparoanan deui lah. Bari jeung kudu nunggu 3 poe. Aduh, kacida teuing heueuh mimilikan. Tapi teu naon-naon daripada henteu teuing mah. Cig uing dek ka imahna itu tuh Pak RT Bakri. Sugan bae manehna ngabutuhkeun samak. Sugan henteu keur di imahna atuh sugan keur di musola. Nya rek anu Pak RT Bakri we heulaanan Sugan we aya milik di dinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Abdi ya Pak RT. Dudung punten Ohim. Ari maneh naha sok mawa-mawa ngaran batur. Kumaha tadina eta ente Ohim? Tadi basa abdi tos di bobina dudung asa kainget-inget wae tadi teh dudung gitu. Geus kalalanjonan abdi teh. Ya aduh teu naon-naon ari kitu mah. Sok atuh gerak ka dieu. Mohon Pak, hatur nuhun. Ke ya. Ohim. Sinarieun aya naon ieu maneh ka dieu? Naon aya kaperluan? Bisi aya anu perlu dibantu ya ku Bapak? Atanapi aya kaperluan naon? Henteu pan kieu ya. Abdi kan icalan sama kitu tah Pak RT. Sugan we Pak RT ngabutuhkeun kana samak. Samak ke. Nya. Kabeneran di musola butuh samak. Semohon. Terus? Iya. Butuh samak 10 helainya, 10 lembar. Bawakeun ka dieu ke langsung bawa bae ka musola tong ka rompok bapaknya. Janten candakna langsung bae ka musolanya Pak. Nya gitu. Tah bada pas sore engke Ohim ka dieu deui. Mohon mangga itu kitu mah Pak. Hatur nuhun Paknya. Abdi bade nyandak samakna ya ka rompok. Nya sok. Mangga Pak, mangga. Asa ku ngeunaheun ieu Cinutrung bari ngudud. Diuk ditepas sosoranganan. Tapi ieu aing nyorang kahirupan lubak libuk loba harta geus teu karasanya. Ka ayeuna geus ningcak 10 bulan. Aduh. 10 bulan kaayaan hirup aing geus lumayan. Berarti ieu si Emeh kana ngurusan anak tuyul tinggal 2 bulan deui. Waduh. Jadi rejengan si Emeh haeuh kuari mah jeung anak tuyul aing. Aduh. Teu nanaon. Nu penting mah harta benda aing loba. Eta cenah hancengan. Kudu rejengan jeung anak tuyul. Jamak we lah ngan sataun sakali ieu.
Urutan. Tapi asaku wararaski ieu rarasaan teh nya. Bet aya naon ye hate sok sumeblak teu pararuguh. Aya kila-kila naon tapi keun bae eta mah meureun ngun ukur rarasaan aing. Keur naon mikiran teu pararuguh. Hirup geus senang, harta geus loba, duit teu kakurangan. Nah, ieu pikiran goreng sok ngukuntit bae nya aya naon ieu teh. Tapi keun we lah. Eta mah meureunan keur akibat lamunan bae, lamunan anu teu pararuguh. Geus pikiran ge ngacacang ka mana-mana. Si Apud can datang ya ka sakola. Si Nining ka mana meureun ieu nya. Can aya norojol-norojol. Si Emeh deui keur ka mana deui Emeh? Di warung ngan ukur aya bujangna. Nah ka mana nya si Emeh? Pardi, Aya naon juragan? lain. Ari juragan Emeh ka mana? Dunungan maneh. Si Emeh ka mana? Tadi mah cenah pun dunungan istri teh bade ka pasar saurna. Ieu cenah bade meser daging. Oh, keun ari kitu mah. Nu ade maneh jaga warung. Sumohon juragan sumohon. Aing poho. Peuting horeng malam Jumatnya. Si Emeh ka pasar cenah meuli daging. Syukur we maneh Emeh. Syukur. Bagja aing bagja. Boga pamajikan. Ngarti boga pamajikan satiasa tuhu. Nuhun Emeh nuhun. Maneh masih keneh patuh, masih keneh niginkeun. Nuhun Emeh nuhun. Kiwari geus jam 11. Si Emeh can datang wae. Tapi keun we heulanan. Nu penting mah kapeuting malam Jumat kudu siap sadia ieu sasajen. Ngeun ieu pamikiran bersasebelakan wae aya naon nya. Bakal aya kila-kila naon ieu. Bet nyeliwuri wae ieu dina pamikiran ieu. Hate sumerede teu pararuguh kieu. Aya naon kira-kira? Keun we lah eta mah meureunan. Saking pikiran aing nu teu pararuguh. Tapi ieu sebet teu bisa dibobodo ieu. Hate sumeredet kieu duh. Jantung ratu teu pararuguh. Pamirsa sadaya, carita Sunda, carita Wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul. Garapan Mang Egi Pajri urang cekapkeun ngandugi ka dieu. Insyaallah urang sambung deui dina episode anu salanjutna. Hatur nuhun, cag permios.